Eta dongeng Abah kula nanyakeun aya Abah si bareng teh jeung Ki Bustomi bareng sakeut dengan Ki Bustomi mah belah dieu cenah Abah mah bareng jeung kakana waktu keur kakana disekong Ki Bustomi sok ngiriman make calana pendek sakieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung dipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Anu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in al mukarramun para zuriat Kangjeng Rasul bil khusus Habib Nopal wabil khususil khusus Habib Cocoan. Mudah-mudahan seluruh zuriat para rasul dipasihan kakiatan ku Gusti Allah yang nyaangan saantero jagating raya nu mun teu aya para zuriat rasul dina saah ieu wallahu a'lam. Urang nguping di Jakarta, di Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur, khususnya di Indonesia, umumna di Mesir, di Irak, di Iran, Syria, Turki, berbagai negara nu maruncul adalah para zuriat Kangjeng Rasul. Nu alhamdulillah dina haul kamari urang nyumpingkeun salah sahiji zuriat Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahul aziz di Baghdad. Rencana haul ieu insyaallah salah sahiji zuriat anjeunna keneh yakni Syekh Fadil insyaallah anu menemukan tafsir Al-Jailani. Bahkan ke insyaallah mun teh mah dikersakeun ku Gusti aya Habib Umar di Yaman. Mudah-mudahan nu karolot panjang umur. Asana moal daratang nu karolot mah terutama Habib Rozak bangona geus huntuan ya. Kusim kuring dimuliakeun para alim ulama, bil khusus alumni Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah nu teu disebatkeun di kusim kuring hiji-hijina, khusus Kiai Haji Subandi di Panggang. Sanajan di Panggang tetap hirup, tetap berkeliaran, masih kena mendengungkan cinta. Berarti di hatina masih aya jahe. Mudah-mudahan orang doakeun sing bisa kawin deui atuh. Mangkaning leuwih ti 40 nu ngaminanana.
oge para kiai ti Cisantri, Kiai Haji Daud, berikut Kiai Haji Jamaluddin, mungkin bertanya-tanya anjeunna aya hadir di dieu ulah aneh kusabab almarhum Abah Sim Kuring nyaos disekong babarengan jeung lanceuk Ki Bustomi nu ngaranna Kiai Haji Damini. Kuring menang cerita langsung di Rama Sim Kuring. Otak ulah aneh kumna para alim ulama nu hadir di dieu, mudah-mudahan baik zuriat Kangjeng oge para alim ulama, para asatid urang sadayana kumpulna di dieu, mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, aya di bawah kukumpulan, di jero kukumpulan para solihin, para aulia-aulia Allah, di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul ieu haul nu ka-12 nu teu aya rencana sama sakali digede-gedekeun teh, lain teu rek ngahormat, tapi kulantaran di dia aya haul Tuan Syekh, jadi atuh rek disederhanakeun, khusus keluarga musyawarah. Ti hiji mencit kebo, datang kedua, datang katilu, tahun ieu 5 genep balah, tahun ieu teh genep bangunna moal dahar kabeh genep gaya. Lain terek ngahormat sekali deui kapun bapak, tapi ulah aya rame 2 kali maksudna, tapi dikersakeun ku Gusti atuh kos kieu ayana nyanggakeun sadaya-daya. Jadi pun bapak ngaos disekong, waktu disekong babarengan jeung kakakna Ki Bustomi Kiai Damamini. Eta dongeng Abah kula nanyakeun aya Abah si bareng teh jeung Ki Bustomi, bareng sakeun dengan Ki Bustomi mah belah dieu, cenah Abah mah barengna jeung kakana. Waktu keur kakakna disekong, Ki Bustomi sok ngiriman make calana pendek sakieu, ngirimanana ti Cisantri tah ka sekong, sampingna ge dikatak-takeun, beasna dipanggul ka dieu, kopeah da miring, datang ka paeh ge miring Ki Bustomi mah kopehan, datang ka maot ge pembawaan asli teh mah dipanggul tah beas, datang ka sekong mana kakak tah langsung digubrakeun teh tah beas ti Abah aing balik deui. Ngirimanna kos kitu. Jadi kiai. Nu mantan kage mun ngiriman anak kitu habak deh. Turutan. Ieu mah ngiriman anak diisapan, diceungceurikan moal bisa ngaji sia. Lain deui jeung sakola mah santren mah sarua jeung miceun anak. Ulah balik-balik sia. Aing teu ngaku ka sia. Mun sia can bisa maca ikna, kitu kuduna. Ieu mah diceungceurikan. Kakarake datang, kapan pulang ya? Yeh, heran mondok si kos kitu. Tuan Syekh Abdul Qadir mondok pesantren di negara Jelan teh Iran, Persia, pesantren ke Baghdad, teu balik deui nya mah. Teu balik deui langsung mah nu mantak boga gelar Abdul Qadir Al-Jailani teh Iran. Mentak dibawa Al-Jailana henteu kieu henteu Abdul Qadir Al-Baghdadi henteu kulantarannya na urang Jelan Iran dibawa Al-Jailana abeh ka aku Iranna ulah diaku ku Baghdad, akhirnya diaku ku 2 negara nya Baghdad ngaku nya Iran ngaku. Mantak naon atuh ku ari ge masantren ulah balik-balik. Baheula mah loba nu masantren teh pesantren teu balik-balik.
beneran tuh mah 10 tahun tuh balik-balik barang balik mau anak 5 salah sahijina tuh iya tah Ki Subandi wali bejakeun tapi anak nanu manang ke bae kareh maot wasiatnya anak aing adi ditu cenah loba teh kiai nu kitu tah barang ngap-ngapan teh bebeja ke pemajikanna wasiatnya naon bah cak anak-anak dulur sia lain di dia doang nggak geter-geter dah cak mana di mana deui hampurannya cerik ya teh paeh ngaran lagi di anu hiji ada dulur sia kabeh sing adanya tuh dihitungan teh bener rempan Ki Subandi besi kos kitu tah kabelah dia lagi Bustomi ge terus pasantren di Sekong di Kiai Prawira salah sahiji putrana ngiring ayeuna teh nu di Payudon Simkuring ieu putra Ki Prawira nu bungsu alhamdulillah baheula cek abah masantren bae nya mangga masantren nu ngasantren ngan nganjang wae di ieu mah hiji atuh cak abah kula jinganan atuh kula mah diterang-terangan we bener bae bener geus kos kitu bae beureunan nanti ditunangan alhamdulillah nu neruskeun di Sekong nya anjeunna nganjang ge bisa neruskeun mah masalah jadi hubungan Bapak Simkuring jeung Ki Bustomi luar biasa nemanta kaol kula pernah diutus ka Cisantri ondang los coba cedak Ki Bustomi begitu kula ka ditu atuh luar biasa nyambutna artina nalikeun nyambungkeun pertalian waktu ke rumah santren nyambung luar biasa ngobrol uplek atuh ngaran jeung babaturan ieu pohara hubungan Cilongok jeung Cisantri lain kakara kiwari tapi di zaman almarhum dihijikeun di pondok pesantren Prawira Sekong dugi ka ayeuna alhamdulillahirabbil alamin terus nyambung jeung Kiai Jamaluddin mah putra daripada Mama Ujang Solok Jengkol nikah ka putra Kiai Haji Abah Haji Daud ieu adalah salah sahiji mantu Abah Haji Bustomi jadi regreg urang di dia alhamdulillahirabbil alamin kitulah ala kadar besi bertanya-tanya naon gitu ngaranna sekat jurang pemisah antara Cilongok jeung Cisantri ti baheula alhamdulillah malah Abah Simkuring sok sering ngajurungan masjid ngaji nu ka ditu masjid ngalugot ka Ki Bustomi ka ditu tah eta sering mantap loba nu ngaraji ka ditu ya alhamdulillah ke ditu ka dieu deui ti dieu ka ditu emang santri mah bloon dia ka ditu ti ditu ka gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu Simkuring bunga Haji Supari rek ngadatangkeun Habib Nopal ti Bandung alhamdulillahirabbil alamin mun ditambah deui setengah jam deui asa moal bisa baliknya na tadi ceramahna tambah di setengah jam deui digotong asalna kenceng teuing itu baru masalah sih ai kuat belajarna ai Simkuring ieu teu bisa kenceng lantaran keur flu ieu mah alhamdulillah lamun tadi kenceng jasa Simkuring mah deuk kendor lantaran kenceng jeung nu kenceng atuh pabentrok nu kenceng mah biasana ge ngaduna jeung nu leuleus jadi boga anak engke ka ditu mah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hanya sekedar mengenang ayahanda inti nama adalah merupakan mauizah dorong doa besuk kapun rama khususna umumna ka para guru-guru termasuk guru-guru anu ku anjeunna di alap kitu kene guru-guru Simkuring termasuk dicaringin Abah Haji Usup Kiai Abah Haji Usup ta eta guru salah sahiji guru Simkuring terus tadi nyambung ke Sukabumi ke Garut
kuring-kuring seueur alhamdulillah mun dihitung boga guru 40. Guru kuring 40 nu ngantak tenang kurang make nu ieu aya nu ieu make nu ieu aya nu ieu make nu ieu aya nu ieu geus pokona mah guru pake kabeh geus ngeunaan jadi loba guru mah nya para jamaah mantap tadi cek Habib Rozak ijnah bisaan jasa aya babacaan teh keur jeung nahu kayak ngomong ijnah ijnah, ayo baca tak kurang nahu di borgol bisa kuai.